Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-72 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceh Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Aceh Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-72. Kumaha salajengna? Sor cekopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tempak dung dung des. Teras salajengna kumaha eta teh Ki Sepuh? Cek Nilam Kinasih beuki panasaran. Nya, pokona mah Bun sakera teh hasil diperuhkeun ku ajian tunggul Batarana Nyi Konde Gunung Lawu. Mun hebat kitu nya geuning eta ajian tunggul Batara teh. Sareng deui abdi mah asa nembe nguping kana eta elmu Ki. Cek Nilam Kinasih. Mohon ajian tunggul Batara teh mangrupakeun ajian karuhunan kacipta di zaman wiwitan eta teh Nyimas. Jadi tangtos segi kakuatanana tos teu diragukeun deui. Matak teu heran upami Prabu Siliwangi neudeun kapercayaan ka Nyi Konde Gunung Lawu jadi wawakilna dina urusan ngurus Bun Sakera. Da Gusti Prabu oge tos nimbang-nimbang nu tiasa ngungkulan Bun Sakera di mana ngencar teh eueuh deui walti Nyi Konde. Tah ti saatos ruwatan nu kadua nembe we sumping murid Nyi Konde nyaeta Nyi Laraspati. Anjeunna sempet milarian patilasan ku Nyalira. Mung teu kependak-pendak cenah ku margi mentok di sagara. Nya akhirna Nyi Laraspati teh sumping ka Eyang pikeun tataros. Guaran Eyang Jayadipa cukup eces tur jelas. Memang mimitina Laraspati
koko tetengan maluruh sorangan neangan patilasan Siliwangi. Setiap jalan kumanehna ditulis gaib dina jero batu giok. Ngan nalika tepi ka ujung kulon Laraspati mentok pilampaheun. Mahena bingung sebab tempat patilasan teh teu kapangih-panggih. Mangkana dina peta gaib anu aya dina kalung giok ditandaan buleud jeung cakra. Eta teh nuduhkeun kasalahan tempat. Menang laratan anu jelas nuju ka patilasan teh sanggeus nepungan turmen tapi tuduh jalan ka Eyang Jayadipa kakarek weh Laraspati bisa manggihan patilasan di leuweung Harendong. Tah Nyi Laraspati oge sami nembe 2 kali ngaruat bohun zakerate. Nya kaditu nama Nyi Laraspati na kabujeng palastra. Saurna palastrana teh tutas tarung patutunggalan sareng Gijala Setra. Sambung Eyang Jayadipa. Horeng mahena oge apaleun hal ihwal perlayana Laraspati sekaligus jeung Andirja salakina satutas tarung bebeakan jeung Gijala Setra. Gening Ki Sepuh seueur uninga kana hal ihwal Ibu Laraspati. Tanya Nilam Kinasi. Tangtos terang atuh Nyi Mas. Di dunia kajawaraan sahanu teu apal kasih Dewi Pedang bayangan Sukma Laraspati. Pan anjeunna Jucung jadi jawara pinunjul Sunda Makalangan. Basa nu diayakeun di Tegal Caruban ujung kulon. Anjeunna oge kaceluk jadi jawara bayaran. Malahan pihak Kasultanan Banten oge kantos nyuhunkeun bantosan ti Nyi Laraspati waktos aya masalah anu kacidaruat tur berat da Nyi Mas. Oh gitu. Teras kumaha Ki? Tanya Nilam Kinasi haged. Pokona mah Nyi Laraspati moal aya nu teu bireug. Selain ti hebat elmuna, anjeunna oge pinter, cerdas, telik, taliti jeung calakan. Uteukna disaluhureun rata-rata. Dugi ka anjeunna sanggup nutaskeun masalah ruwet mun ceuk saliwatna mustahil eta masalah bisa karengsekeun. Ku anjeunna mah pasti karengsekeun saking ku pinter-pinterna. Ngan tetep saluhung-luhungna jeung sahebat-hebatna Nyi Laraspati anjeunna oge kantos ngalaman kawon di Pakalangan, runtag di medan tarung. Oh, janten Ibu Laraspati kantos eleh di Pakalangan. Kantos kahiji nalika anjeunna tarung jeung si Dewa Pedang Jalakumpai Laraspati dugi ka kawon. Nu kaduana Nyi Laraspati kantos kawon oge ku Andirja carogena nyalira. Oh, janten Rama Andirja teh kantos tarung sareng Ibu Laraspati panginten Ki Sepuh? Tanya Nilam Kinasi meureun kakarek ngadenge carita eta. Mun kantos tarung Laraspati jeung carogena teh meme di Rapalan. Sami tarung nama di Sunda Makalangan. Ari numutkeun riwayat mah kieu eta teh. Laraspati teh harita nuju angot-angotna jadi jawara bayaran. Tah dina hiji waktos anjeunna kasumpingan salah sawios sinatria Pajajaran anu katelahna Kilodrabaya. Ari Kilodrabaya teh lanceuk angkatna Laraspati. Kilodrabaya ngawartoskeun mun Laraspati kurama tegesna bade dijodohkeun ka Andirja raina Nyi Ageng Giriwangi. Harita mah basa nguping beja ti Kilodrabaya yen dirina dijodohkeun Nyi Laraspati teh langsung nampik alimeun.
keur manuju Sumanget meureun ngajalankeun urusan jawara bayaran. Ditambah kajinis Andirja oge can pernah pendak, can pernah jongo. Harita mah Kilodra baya miang wae sapekna geus jawaban ti adi ieuna menang tampikan mah. Ngan hiji waktu Kilodra baya zumping deui ka Laraspati sami nyarioskeun soal perjodohan. Meureun bakat tingku kesel nyanyi Laraspati teh masihan tanjakan atana pitang tangan. Saur Nyi Laraspati, heug bae cenah Kang kerja dijodohkeun ka Andirja. Asa Andirjana kudu sanggup ngelekeun heula dirina nalika tarung di pakalangan. Kitu da Nyi Mas. Duh, rame oge geningnya. Kumaki saterasna eta carios teh ki, abi janten panasaran. Abi salah kuminantuna nembe terang ayeuna ki. Nilam Kinasih ngembang imut kagugu ku lalampahan asmarana Laraspati jeung Andirja salaku mitohana. Saliwat jadi kabayang deui ka Den Jaka. Tah, baza acara Sunda Makalangan kakarangwe Laraspati bisa pendak sareng Andirja. Malah pendak nage langsung jadi lawan tanding. Samprokna sareng Andirja. Mimiti nama nyangka Andirja teh jalma biasa, horeng gening tegep kaset. Gagal atuh. Bulu bitis geris bulu kelek goben pokona mah otot kawat tulang wajah Andirja teh. Tina tetepan munggaran oge Nyi Laraspati langsung kabeng batu ku Andirja teh. Keur magaga kasep jeba luhur deui elmuna Nyi Mas. Cek Eyang Jayadipa. Lucu oge nya ki. Teras kumaha soal tarungna antara Ibu Laraspati ngalawan Rama Andirja teh Ki Sepuh? Tanya Nilam Kinasih manco deui beuki daria ngadengekeun. Soal tarungna Laraspati sareng Andirja Eyang nyaksian pisan ku panon sorangan. Kumargi harita Eyang teh ngiring janten rerengan pangurus acara Sunda Makalangan. Ieu kieu carita namanya. Ayo urang caritakeun heula 40 tahun urang langking ngeunaan tarungna Andirja jeung Laraspati. Sok kupingkeun kieu ieu. Para wargi sadayana, ayeuna urang flashback heula ka pengker. Harita di acara Sunda Makalangan zaman Laraspati masih keneh Makalangan. Di Tegalan Caruban, harita nu lalajo riuh surak ambal-ambalan. Pada surak, pada pating gorowok ngabobotohan 2 urang jawara anu keur narangtung di tengah Tegal Caruban anu siap medar tarung. Anu duaan teh nyaeta Laraspati, sedangkan bakal lawana nyaeta Andirja. Memeh tarung kadengi Laraspati cumarita. Oh, jadi anjeun anu ngaran Andirja teh. Cek Laraspati, nada ngomongna tegeug bubuhan pasipatan anak itu. Mohon nih Mas, kula pisan. Hampura. Lamun kula geus ngaririweuh salira ku soal perjodohan. Saleres nama Kakang Isin ngudag-udag wanoja bari anu diudagna biheung narima bieng moal. Walon Andirja ngagalindeng tapi ngandung wibawa komara anu kacida gedena. Pikeun kula mah sawe nu niat mileheungkeun ka kaula pas ditarima. Asal kudu bisa nyumponan syarat nati kaula. Cek Laraspati mencerong telak bangun hayang sidik karena kakasepan Andirja Rama Den Jaka. Sabot kitu katenjo ti lebah ngagimbungna nu lalajo ngoloyong saurang awewe gelis rupa muru nyamperkeun ka Andirja. Horeng eta teh Nyi Ageng Giriwangi
lancek tegesna Andirja sekaligus indung tegesna langlang jagat bajing Sudraji. Kadenge Nyi Ageng Giriwangi nyarita ka Laraspati. Nimas Laraspati, hampura lamun rai kaula geus ngaririweuh ka anjeun. Padahal mah tekedah ditutaskeun ku cara tarung ieu pasoalan teh. Lamun sakirana anjeun teu narima atawa nampik kana panglamar adik kula secara langsung, ayeuna keneh rai kula wastana Andirja rek dibawa mulang deui ku kula salaku lanceukna Laraspati. Red Laraspati ngareret. Barang red jol manehna ras inget mangsa-mangsa nguruskeun permasalahan di Talaga Warna. Permasalahan di Talaga Warna jeung Nyi Ageng Giriwangi. Harita teh Nyi Ageng Giriwangi jadi pupuhu tarate emas di Talaga Warna. Manehna nguruskeun si Kiri Jepra, si turunan Ajag. Dongeng ieu geus aya dina jejer Pedang Bayangan Sukma dina episode Talaga Warna geuning. Sok aya geura pedang dina Pedang Bayangan Sukma awal-awal keneh gitu. Ayeuna lajengkeun deui dongengna. Kadenge harita Laraspati nembalan. Nyi Ageng Giriwangi, ceuk saha kula nampik kana perjodohan Kakang Andirja? Saur Paman Lodabaya Laraspati. Walon Nyi Ageng Giriwangi. Hampura Nyi Ageng, kaula lain nampik, tapi kaula sakadar menta tanjakan. Saha wae anu niat mileuheungkeun ka kaula, syaratna kudu bisa ngelehkeun kaula di kancah tarung. Ceuk Laraspati bari ret deui ka Andirja, bangun teu bosan maling reret. Sanaos kitu, tapi ieu cara kurang prayoga Laraspati. Sarana kurang tepat. Urusan lamaran teu kudu dituntaskeun ku cara tarung kieu Laraspati. Ceuk Nyi Ageng Giriwangi tetep teu ngidinan lamun pasoalan perjodohan ditutaskeun ku cara tarung. Padahal tibang urusan kitu bisa dibereskeun ku ngariung babadamian. Tenang Nyi Ageng, kula ngajamin moal aya korban jiwa. Tandes Laraspati pengkuh dina pamadegan. Sakali nyieun kaputusan pantrang ngaletak cidu sorangan. Urusan perjodohan tetap kudu dibereskeun ku cara tarung. Lamun Andirja meunang bakal ditarima lamaranna ku manehna. Mun Andirja eleh duka teuing. Nyi Ageng Giriwangi ngadengi jawaban Laraspati model kitu, bangun ku ciwa. Red Nyi Ageng Giriwangi ngareret ka adina. Atuh Andirja buru-buru mere isyarat sangkan lanceukna tenang. Tenang aja, tenang. Jadi rai tetep rek nyumponan syaratna ti Laraspati? Tanya Nyi Ageng ka Andirja. Muhun aceuk sing tenang wae. Anggur aceuk sok gra mundur heula supados urusan ieu teh reng si aceuk. Walon Andirja di barung imut ngaregreugeun ka lanceukna. Ari kaputusan hidup pengkuh kitu, nyari kumaha deui, sok wae. Ceuk Nyi Ageng Giriwangi laju ret ngareret deui ka Laraspati. Laraspati, Andirja ari kaputusan aranjeun duaan kitu, kula teu bisa majar kumaha deui. Ngan kula miharep anjeun bisa jadi adik kula Laraspati. Cacap nyarita kitu leos we. Nyi Ageng Giriwangi ngaleos mundur gabung deui jeung anu lalajo. Sangaleosna Nyi Ageng Giriwangi kadenge Laraspati nyarita. Kumaha Kakang Andirja? Natos siap pikeun medar tarung?
tanya Laraspati ngembang imut sedangkan leungeunna geus ngaragamang kana perah pedang kilat mayana. Mangga urang kawitan we ieu tarung teh Nimas supados teu nyangkolong tingkana waktos hawatos kanu lalajo jabaya teh hujan ngaguruh rekamanana Nyimas. Ayo urang kawitan wae wios lah hujan salit mah teu aba-aba deui set corelat jeleng huk Laraspati langsung ngecorelat ngabalakan nyerang ti heula. Gerakanana munggu cepat bang bayangan diiring ku ngabarasatna sinar perak ngabentuk lingkaran. Laraspati anu muka serangan ti heula teu hayang pamanasan heula harita mena langsung ngaluarkeun jurus inti kilat maya nyaeta jurus sabetan cakra cincin angin. Sirimna ngabalesat kilat ayunan pedangna teu katejo iwal ngabarasatna sinar perak anu pating burinya. Andirja mimitina mah sempet ngarenjag kaget nempo kacepetan pedang lawan model kitu. Panon kalatihna teu bisa nuturkeun kana usikna pedang nah ditigas nah ditarok atawa disabitkeun mungguh teu kadeuleu. Eueuh waktu pikeun mikir Andirja gentak ngahadirkeun jurus 5 bayangan dewa. Ieu jurus kanuragan aheng mangrupakeun jurus warisan Kidawang Sembung, saurang jawara sakti tukang ngumbara tukang tatapa. Harita nalika Andirja ngawatak jurus 5 bayangan dewa ngadadak harita aya 5 bayangan samar arusi tur nguli bengan ngabendung serangan pedang. Siduk tatatang nyed serangan Laraspati ngenyed ka tukang. Serangan munggaran gagal, pedang ngabelentrang nambah di tengah jalan mantul jika nu ngadek kana ban karet ngan gancang. Laraspati mindo deui ku serangan leuwih kuat. Cincin perak bebarasatan diselang ku lepasan tenggelan-tenggelan rempak jantung anu muruh bul. Andirja teu cicingeun harita hut-hayat ngaladenan diiring ku 5 bayangan dewana. Masing-masing bayangan dewa beda-beda gerak, sawareh nakis sawareh malik nyerang ngajadikeun beuki ragot mata kelok kanu nenjona. Kabeh nu lalajo harita beuki riuh surak ambal-ambalan. Dapon kitu di sela-sela ngagimbungna jalma loba katenjo harita ya saurang lalaki kolot make papakean sing sarua hideung. Mimitina mah eta lalaki kolot teh merhatikeun ka kancah tarung. Satuluina eta laki kolot red ngareret ningalikeun ka Nyi Ageng Giriwangi. Sorot mata eta aki-aki seukeut teutepanana liar. Mun disidik-sidik leuwih deukeut sing horeng eta aki-aki anu keur merhatikeun Nyi Ageng Giriwangi teh Ki Jalasetra. Teuing rek naon saurang ulun-ulun kajahatan aya di caruban. Salila-lila Ki Jalasetra nangtung bari merhatikeun kawanoja geulis nyatana Nyi Ageng Giriwangi. Balik deui ka pakalangan tarung. Kayaan di tengah pakalangan beuki ragot. Kerep jual beli serangan. Kadang Laraspati anu ngadesek nyeregeun serangan pedangna. Kadang Andirja anu malik nyacer ngagempur ka Laraspati. 5 bayangan dewa Andirja nyerang pasul-susul. Laraspati kuat kapak kupis lir dihuruk ku genep jawara linung. Nincak gebragan ka 100. Laraspati nuker kayan kadeseh gentak
ngaluarkeun kilat maya tingkat katilu nyaeta sabetan pedang badai giri guncang sagara. Harita pedang kilat maya dikubatkeun, saharita aya ratusan kilatan perak ngagalura lir gulungan ombak ngaburu ka Andirja. Secara otomatis 5 bayangan dewa ngulibeng ngabentengan awak Andirja. Hal eta nimbulkeun rentetan sorak bebeledugan jeung bebaranyayan. Bebaranyaina kembang silalatu anu matak serap tameng 5 bayangan dewa Andirja terus turun-urun dihujanan ku kilatan-kilatan sinar perak. Mimitina masih tohaga tagen tur masih kuat ngabentengan ngan lila kalilaan akhirna 5 benteng dewa jebol oge. Duak cengkang sajebolna 5 benteng dewa Andirja kot kanga cengkang bari awakna karancang kukuntungan kasabat kabubat babit ku jurus pedang bayangan sukma tingkat katilu nyaeta ku sabetan badai giri guncang sagara. Awakna nepi ka kukuntungan meh hampir jadi 185 sabetan. Heuleut satu tas kitu seorang oge nu lalajo anu teu nahan napas pada malencerong teu ngicep-ngicep ka Andirja anu awakna geus kapotong meh jadi 185 potongan. Kaasup Laraspati sorangan mahena oge rada was-was sok inggis Andirja labas teu kapuluk deui nyawana lebarnya kasepnya gagah. Tapi teu kituna sabaraha detik tidinya kuntungan badan Andirja ngadadak muhpuy jadi taneuh nu akhirna curung kunung ngajurung kunung deui ngabentuk wujud tangtungan Andirja secara sabelegerna. Hah? Laraspati anu nenjo salianti ngemplong hatena lawana salamet teu nepi ka binasa mehna oge nepi ka kaget dumeh Andirja boga kamampuan model kitu. Nah ilmu naon eta Kakang? Cek Laraspati kaheranan. Ieu mangrupakeun ajian Pancasona. Jawab Andirja. Ajian Pancasona nu kacangking ku Andirja akur eta oge masih warisan ti Ki Dawang Sembung. Oh hebat oge cing urang jajal deui nepi ka mana eta kahebatan ajian Pancasona teh. Mangga teu burung ditadah ku Kakang Nyimas. Hade rasakeun sia. Hiya corelat jeung padaran tarung laju disambung deui. Duanana beuki campuh beuki ragot beuki ningkat ajen tahapanana. Satengahna nu lalajo buriak anu utamana jalma-jalma basajan seperti urang-urang lembur meureun teu kuat ku ngalekebna hawa kakuatan nu tarung di eta tempat. Segomo nu tarung mimiti saling ngadu ilmu ajian. Laraspati geus ngahadirkeun kilat sabda jiwa tahap puncak tina jurus pedang kilat maya. Sedangkeun Andirja nu jadi lawana siap ngaladenan ku ajian Bayu Bajra tingkat katilu. Gerak tada ieu jurus tingkat akhir tina pedang kilat maya Kakang. Kilat sabda jiwa tingkat akhir. Hiat barasat. Harita Laraspati ngecorelat nigaskeun pedang kilat mayana. Andirja gancang nadah ku ajian Bayu Bajra anu geus diwatekna. Hiu parang diadukeunana 2 ajian anu maha dahsyat. Sakuliah tegal caruban eur dibarungku soranga bledug nu kacida tarikna. Kayan eta tempat jadi kacau.
Sabagian anu lalajo milu kabarerang untung eueuh anu paeh oge hawa beraja nerekab ka sagala arah nimbulkeun karuksakan sabagian lapisan alam. Saenggeus haseup hideung leungit bre kasampak Laraspati keur tapak deku bari ngalai getih dina juru biwir. Sedangkeun Andirja katempo masih jejarik jegan ilang kaseimbangan badana ngan teu nepi kanandangan tatu di jero. Nilik kitu jelas Andirja unggul dina masalah tanaga jero. Tapi curung kunung Laraspati sok sanajan geus ngalai getih alias geus nandangan tatu manehna langsung ngajurung kunung nangtung deui. Tapi ganjang Andirja macukeun tangtungan bari nyarita, cukup Nyimas, cukup ieu tarung teu kudu dituluykeun Nyimas, teu kudu. Sabab kuningali ngadu kekuatan tadi geus cukup nangtukeun sanu meunang sanu eleh, teu kudu urang ngaluarkeun ilmu tutunggusan sagarupa Nyimas, cukup. Andirja nyarankeun sangkan Laraspati nyerah ngaku eleh, kusakitu oge cukup nangtukeun saha nu meunang teu nepi ka saling ngadu ilmu tutunggusan. Tapi Laraspati harita teu ngadenge ngadon ujug-ujug. Eueuh waktos nah kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.